Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS. Ayeuna teh para wargi nincak bagian katilu. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun atuh harita teh Aki Arnasan ngagambarkeun mun lalakon teh malalakon kahirupan ngeunaan waya patula patalina jeung Si Gombrang. Kitu para wargi sadaya digambarkeun yen sabenerna bapana Si Gombrang teh Kidempak teh anak manehna. Ditelasan ku ngaran Jaladri. Ai Jaladri teh sabenerna mah nyaeta masih keneh lanceuk kitu nya para mitra. Sifat lanceukna Kidempak janten hubungan pancakakina teh lamun Si Gombrang kaki Jaladri teh nyaeta uwa kitu para wargi mangga urang teraskeun di dongeng. Barang harita Si Gombrang ngabandungan caritaan nu jadi akina. Sedih karasapikeun Si Gombrang tuluy Si Gombrang nyarita. Sedih we uing maki si orang kahirupan uing dengan ukur loba kapeurih we bapa anu ngabinasa inung lapur aya di pihak musuh kacida uanya. Si Gombrang terus ngaharu nu disebut uwa di dieu teh daya lian iwati Ki Jaladri anu geus nelasana nyaeta Kidempak teh bari harta bandana direbut. Gombrang ulah ningetan ka hidep pucuk sanajan hidup dilahirkeun pinuh ku kaprihatinan oge omat tong gana-gana ngaluarkeun cimata pantrang saurang jawara kaluar cimata. Perjuangan hidup masih kene panjangkeun ku abah ge baris ngabantu ka hidup. Cek Ki Jabur ngagedean hati Si Gombrang. Herawe uing mabah kahadian abah teh estu totomplokan ka uing. Ari uing can bisa bura bere nang kudu mere naon atuh uing deh abah. Cek Si Gombrang geus jadi adat kebiasaan manehna nyarita teh make uang uing sagala. Ih, tong ucapkeun carita kitu ucu, abah ngabela hidup teh teu karana manang buru. Estu ning ridho ikhlas lillahi ta'ala karena kabeneran. Tong salempang salila abah hirup keneh mah. Insyaallah terus ngabasmi laku anu teu payus. Atuh babarengan jeung hidup urang paheyeuk-heyeuk leungeun, urang paantai-antai tangan, dina ngoning urang ngabasmi kadoliman, nanjeurkeun bebeneran anu disebut urang ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar kitu tah. Ki Jabur ngaregreukeun hate Si Gombrang jeung hate warga lembur duku. Narigeus kieu mah kajadianana kudu kumaha da moal bisa dibalikan deui. Kajaba lamun diteruskeun dina harti uing moal rek cicingeun kahiji rek males kakejeman Ki Jaladri nu geus ngabinasa abah Dempak. Kedua rek nulungan inung uing nu kiwari aya dina ceklan Si Jaladri. Ngan ayeuna mah moal waka ngalaksanakeun niat eta keun heula sabab uing can rumasa loba kabisa. Diri mah masih sisip keneh ku pangarti raga can kajaga ku kabisa jadi uing derek neruskeun heula ngulik ilmu ti Ki Bah Jabur ngan saeutik eta uing mah ya pamenta ka ieu ka Aki nyata Aki we ada Aki uing tegas majarkeun uing teh cenah baheula mah menang panimu si oreng teh geuning uing teh Aki tegas ka Ki Arnasan teh. Cek Si Gombrang bari netep seukeut. Kaki Arnasan sedang sakabeh pada merhatikeun ka Si Gombrang. Teulilah Aki Arnasan nempas ka Si Gombrang. Menta naon sujang gedapok caritakeun. Saeutik we pamenta uing maki hayang dipanguduhkeun kuburan nu jadi bapa nu dibinasa ku kajahatan Ki Jaladri kitu. Sakitu di mana kuburanana bapa uing keun we sanajan ukur tutunggulna ge jadi di luhur kubur eta mutlak bapa uing kitu. Sujang poe isu ku Aki dianjeurnya. Malah Ki Jabur ge mun rek milu mahayu malah sakabehna ari hayang nyaho mah teu jadi halangan. Dari mana pajaratan Kang Dempak teh Ki? Ceuk Mang Odeng. Pajaratan Ki Dempak teh nyaeta di lahan nu dijadikeun tempat moro, nyaeta di jero leuweung tutupan wetaneun kebon nu sok dipacul ku Aki. Oh, jadi didinya. Paingan ari didinya mah atuh poe isuk mah atuh
sakabehna kudu milu ka pajaratan Kidempak, cek Ki Jabur rarut red sakabeh nu araya di eta tempat. Saterus eta obrolan teh nema kana sejen perkara ngan tetep nu jadi bahan carita ngeunaan kajahatan Ki Jaladri. Peuting eta diimah Aki Arnasan jadi haneuteun rea jalma nu mareuting. Samala aya nu diteruskeun ngarobrol itung-itung ngarona, aya oge nu tinggoledag bakat ku capek. Tunda kaayaan pihak Ki Jabur jeung si Gomrang nu poe isuk rek ngadatangan leuweung tutupan atawa tempat pamoroan sato anu dijieun ku Ki Jaladri. Urang tuturkeun heula lampah Ki Jaladri nu kabur alatan dibuburah ku pihak Ki Jabur sapara kanca jeung si Gomrang. Alas Ganggarang memang kasebut geueuman keneh. Taya nu wani eluntalanto kadinya kaeta alas ari lain pihak Ki Jaladri katut sabatur-baturna. Di tengah leuweung alas Ganggarang temong gunukan taneuh siga hunyur. Sakurilingna dipager ku rajegna tutuwuhan nu galede. Moal aya nu nyangka mun eta ukur hunyur anu nguncugug kitu bae. Tapi eta hunyur anu ised dina jumplukan pasir teh kaayaan kajero nama estuning hiji tempat nu ngeunah. Tempat keur pihak Ki Jaladri nyumput di eta alas Ganggarang teh. Di jero eta tempat loba guha dijadikeun tempat parantisare. Samalah sajaba aya jalan pikeun kaluar anu nemrak, aya ge jalan Rusia khusus pikeun Ki Jaladri katut anak buahna. Si horeng si mana horeng samemehna Ki Jaladri geus nyaho eta tempat teh meureun munceuk basa ayeuna mah geus disurvei heula. Di jero eta rohangan anu luarna kasaput ku gunukan taneuh, tembong saurang jalma tayalian Ki Jaladri keur diuk dina catangkai nu dijieun tempat pangdiukan. Telila po Ki Jaladri kedah carita. Odong, oge sakabehna euy. Urang kiwari geus diusir ku pihak si Jabur katut si Gomrang. Hate dewek ngerasa nyeri lain pantrak-pantrakeun. Saumur-umur nyunyuhun hulu asa kakara dewek ngalaman elek cacaten ku pihak si Jabur. Sedengapanan ilain nyaho, sakabeh lemur dukuh taat jeung satia ka dewek. Tapi ayeuna sanggeus aya jelema katelah si Jabur nuka anyar pinangih kakara datang ka eta tempat, kaayaan jadi paburantak. Ditambah cenah nu ngaran si Gomrang, memang incu teges si Arnasan. Nah anak saha da moal nya, anak si Dempak nu baheula geus modar mah hirup deui kitu. Sabab kadenge ku ceuli dewek yen anak si Dempak dipiceun. Tapi ayeuna cing nurutkeun ilaing kumaha odong. Ngai numutkeun sim kuring Abah. Salir Abah tong waka percaya kana eta carita. Sabab bisa wae nu keur ngagebrag salir Abah. Pokona mah keur ngegos lah gitu. Ayeuna mah tong loba carita bae lah. Tong loba mikiran soal eta. Ngan anu kudu dipikiran teh kumaha carana pikeun ngarubuheun pikat si Jabur. Eta atuh anu penting mah. Atuh da lebar bah. Mun eta imah nu sakitu wewegna jeung gede rag-rag ka pihak si Jabur. Abah kudu nyaho atuh yen pangna si Jabur mata kitu teh. Tayalian rek ngarebut kakawasaan Abah teh. Tah kulantaran kitu jalan nu hade urang kudu mikir kumaha carana pikeun ngarubuhkeun kakuatan si Jabur. Urang kudu balik deui atuh kudu ngayakeun tindakan bah. Urang mah teu nyeri hate urang nyieun imah sahade-hadena ayeuna di ayeuna dicekel ku batur. Dieusian ku batur bari dikawasa ku batur. Nah Abah teu nyeri hate. Nah Abah teu boga pikiran hayang balik deui. Nah Abah teu boga pikiran hayang ngayeun nyusun kakuatan. Cek si odong bari pepetek. Ki Jaladri ngerutkeun halis teu lila pok kedal ucap. Pamangi ilaing hade odong. Ngan nya eta jalan kaluar pikeun ngarubuhkeun si Jabur can kapikir ku dewek euy. Ari sabab karasa tong boro maraneh cacakan dewek teu kuat euy. Waktu dewek tarung patutunggalan jeung si Jabur, memang eueuh nu eleh eueuh nu menang tapi duanana pada leuleus. Mun duanana pada eleh pantes, duanana pada menang pantes. Tapi hartina Abah teu bisa ngelehkeun manehna. Pon kitu deui manehna teu bisa ngelehkeun Abah. Jadi lamun tarung teh mah draw, hiji-hiji kitu tanu matak. Ayeuna Abah kudu mikir nu leuwih lantip. Eueuh deui carana euy. Jadi kudu kumaha nya. Ke. Jaladri harita Ki Jaladri terus ngahuleng. Pikirna poe kudu kumaha cara pikeun ngarubuhkeun pihak Ki Jabur. Atuh para mitra pipikiranna kahalangan. Ku pepedut anu ngalangan. Ku mah biasa nama encer dina ngoni ngalakukeun kajahatan. Tapi ayeuna atuh beuki tingalian asa poek mongkleng. Delila Ki Jaladri seuri.
Kakara inget tur kaharti oi. Nah, bet bingung-bingung teuing. Matak naon mun minta bantuan ka guru dewek euy. Masih jumeneng kitu guru abah teh. Nyarita jeung dewek montong keujeug. Ya pokona mah ye. Jadi moko namanya guru dewek ayeuna aya keneh euy. Dewek rek ngadatangan ka tempat guru dewek katelah Ki Jaliteng. Ki Jaliteng teh euy. Pira kusugan teh nulungan ka dewek Ki Jaliteng teh. Bade iraha bah nepunganna. Nya penting ieu keneh dewek baris miang. Mihape tempat sing hati-hati sing taliti bisi aya mau ngamuk gajah mata. Bisi aya siku si wulu-wulu selain odong kudu tanggung jawab. Sarta dewek marentah jaga si Romlah bisi kabur euy. Da kitu nu matak. Dewek rek nepungan guru dewek Ki Jaliteng. Mudah-mudahan guru dewek bisa nulungan ka dewek. Lantaran Ki Jaliteng mah euy waduh ilmuna waduh wah luar malain pantrak-pantrakeun. Hiji olot tapi weh kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti euy. Penting harita keneh Ki Jaladri miang maksud rek ngadatangan ka tempat guruna nyaeta nu katelah Ki Jaliteng nu matuh di Pasir Karoeng. Lampah Ki Jaladri kebat ngajugjug ka Pasir Karoeng. Teuneng ludeung taya kakeung atuh para mitra ceuk paribasana gandang taya karingrang lumampah Ki Jaladri estuning dibarengan kurupa-rupa soras sasatuan leuweung. Tunda lampah Ki Jaladri kiwari kumaha nasib Nyimas Romlah nu beuki dieu beuki kasiksa ku petana Ki Jaladri. Haryaneun ari nasib aing salaki dipateni ayeuna kudu daek dibawa ke tempat kieu. Deudeuh teuing hakarta anak emak. Nasib emak kacida prihatin hidup. Jauh jeung emak lain kahayang emak tapi kahayang si Durjana. Ceuk Nyimas Romlah sajeroning aya di eta tempat. Gelila kulutrak sada ponto disurungkeun berai muka breh mimah ku Nyimas Romlah ka tempo saurang lalaki nangtung. Ranu, ka mana ari bapa maneh? Jeung na ari maneh teu karunya ka emak dibawa asruk-asrukan ka jero leuweung. Sing atuh dah hidup teh anak emak belaan emak. Nyimas Romlah neuteup ka si Randu nyaeta anak Ki Jaladri. Si Randu pok nempas. Mak, ayeuna tong loba ingetan mak, Randu rek tumanya ka emak. Nya kasan antara ka si Gomrang jeung ka si Randu. Jeung ka Randu mah teh pok jawab. Randu hate emak mah kaduana ge nya. Moal pilih kasih si Gomrang anak emak sanajan ceuk ka bapa maneh. Si Gomrang lain anak emak. Atuh maneh sarua anak emak sasat beunang di mar ngaberejelkeun emak. Jadi mun maneh nanya kitu ka emak pastinya kaduanana. Ngan emak menta ka maneh Randu oma tong bendeng jeung lanceuk ke sainu. Teu bisa mak. Si Gomrang geus jadi musuh Randu mak. Oma mun si Gomrang rek malas ka Ki Jaladri, bapuing. Pikeun si Randu kajeun bengkah jeung dulur atuh batan jadi bapa kudu cilaka mah kudu ngeundeungeun. Ayeuna geus mak tong loba mikiran teh si Gomrang dua lah. Tapi pan anak emak teh Randu. Nya tapi pan si Gomrang teh musuh abah. Bah Jaladri mun nya nu jadi bapa diancam jiwa anakna beuti cing wae ngantep karep. Moal mak Randu moal cicingeun. Pokona Randu satekah pola rek ngabantu kana jadi bapa. Saha anak teu akan jadi bapa tuh mak. Dikitukeun mah Nyimas Romlah teu bisa nyarita deui. Ukur hate rajet sedih peurih ari rasku nasib diri. Sanggeus kitu terus si Randu kaluar ti eta tempat. Tapi teu terus ka pangkengna kalah terus ngoreleng kaluar ngadon huthet ngasakeun jurus-jurus ampuhna. Hari Nyimas Romlah hari teteh desa ditinggalkeun ku si Randu terus ngahuleng meni anteng. Lamun si Randu nyaah ka bapana geus tantu si Gomrang ge sarua nyaah ka bapana. Da sidik hate aing geuleuh ceceub ka si Jaladri. Manehna teh ngajadikeun ancur kahirupan aing jeung salaki aing. Nu temahna nu jadi anak jadi korban kaprihatinan. Kudu kumaha mun kadua anak aing terus sesilih cipakakalakeun. Da ieu gara-garana si Jaladri jadi lieur diri kadiri heueuh. Jadi pokona mah susah ngahareupanana. Antukna Nyimas Romlah ceurik ka nyerian nyeri ari ras mikiran kajadian. Manehna teu daya teu upaya. Da kitu kaayaan hiji sifat awewe anu memang dina kaayaan lemah dina pipikirannya kitu keneh para mitra. Atuh aceuk paribasana awewe ngan saukur bisa ceuri. Di lemur dukuh kocapkeun para wargi sadaya nyaeta di tempat Aki Jabur.
Aina urang tuna kaya Nyimas Romlah nu dibawa ku Ki Jaladri ka hiji tempat di leuweung Ganggarang jeung leuweung Gonggorong teh di hiji tempat dina guha nu jauh ka ditu jauh ka dieu mata ka pika keungeun. Ayeuna urang dongengkeun di lembur dukuh di tempat Ki Jabur. Poe eta diburuan imah Ki Jabur tembong dua jirim pahareup-hareup sidik lain anulian tapi Ki Jabur jeung si Gomrang nuker diwirid ilmu kanu nyaeta ilmu dina bidang ilmu silat. Ki Jabur harita teh paramitra keur ngawirid ilmu ka si Gomrang. Ilmu kadugalan harita diturunkeun sangkana si Gomrang jadi jelema anu memang sugih ku pangarti kasipuh ku pangaweruh jadi jawara kahot kitu harapanana Abah Jabur. Terila samemeh Ki Jabur mikeun jurus kadenge Ki Jabur cacarita. Gomrang, poe ieu kula baris nurunkeun ilmu jurus ka hidup. Omat sing sargep turi sing iatna. Ieu jurus kacida pisan matak bahayana. Jurus naon rek diwiridkeun ka uing teh bah? Terus jurus nu ayeuna rek diwiridkeun nyaeta nu katelah jurus gelap sewu jeung jurus tapak gelap. Nganya eta sanggeus nampa ieu dua jurus hidup kudu daek tirakat 3 poe 3 peuting. Tur pokona mah teu meunang ngadahar sakur dahar nu diasakan ku seuneu. Samalah tirakatna hidup nyaeta lain di leuweung di kebon huma tapi di luhur para seuni. Aksana mah ngadaharan ulah dia asakan ku seuneu mah seueur para wargi bangsa bumbuahan kitu nya tiasa kitu. Hah? Kumaha bah? Jadi ngan uing teh kudu tirakat di luhur para seuneu. Atuh geheng meureun awak uing teh bah. Sekaliannya uing teh tulah uing teh gebruskeun ka seuneu. Gomrang ulah boga pikiran kitu euy. Kaula moal pati-pati nitah mun teu mikirkeun akibatna. Ayeuna mah sok geura Bandungan. Cara kula metakeun jurus gelap sewu. Kahiji regepkeun cara lengkah suku jeung gerak leungeun. Cek Ki Jabur mimiti nerapkeun jurus-jurus ampuh ka si Gomrang. Ite kakara cangkang meureun nyabahnya. Eusina iraha uingna. Di eusian mung jurus cangkang ngukul bawa artina atuh uing mah cangkang mah. Kudu jeung eusina. Gomrang dasarna heula. Sagala ge kudu ti dasar heula deuleu. Kudu nete taraje nincak hamalan. Kudu ti dasar heula. Kemun geus kacangking cangkang kakara jerona. Atuh lamun eusina wungkurek di wadahan kana naon deui. Jadi nu penting mah urang teh kudu nyieun wadahna heula. Sanggeus aya wadahna kakara urang eusian. Tah, lamun geus aya cangkang terus naik kana eusi nyetak ku jalan hidup tirakat teh. Dina ngoneng tirakat hidup teu meunang barang dahar anu diasakeun ku seuneu ceuk Abah oge. Ai dahar nu aratah mah loba beunang beunang di dahar loba. Nya kaharti atuh wah. Sok atuh lah. Geus kitu mah si Gomrang sayaga diri pikeun narima jurus-jurus ampuh ti Ki Jabur. Sajeroning si Gomrang nengetan lengkah gerak leungeun Ki Jabur. Satu kangen lawang dapur aya sapasang panon cureuleuh neuteup katangtungan si Gomrang. Si horeng eta wanoja tayalian anak Ki Jabur anu katelah Ningsi. Harita para wargi sadaya deung ngaso heula jeung penak sareng Ningsi gedah ngaso atuh. Sakumaha nu kauninga para wargi. Sajeroning si Gomrang nengetan lengkah jeung tata gerak leungeun Ki Jabur. Satu kangen lawang dapur aya sapasang panon cureuleuh neuteup kana tangtungan si Gomrang. Si horeng eta wanoja tayalian anak Ki Jabur nu katelah Ningsi. Sawatu Ningsi keur ngabandungan rengkak si Gomrang, indungna nyarita satengah anu ngagebah. Keur naon nyai meni molotot kitu? Ceuk Imas Wangsih ka Ningsi ari Ningsi ngarasa reuwah gentak mali. Ka indung, "Baku mama sok ngaganggu," cenah pokna semu bareubeu. Lain ngaganggu bising kapopokeun itu teko gancang eusian ku cai panas apa begeus ngagolak karunya tuh bapak capeun bisinga ieu sateun ongko caina ke lamun geus ditinyu mah tuh kopina heuh gasorkeun ka bapa maneh nu nilap mak tapi da can ngagolak mak can ngagolak kumaha pan itu sakitunya nah palon indungna akhirna Ningsih teu baha
terus ngangkat teko tambaga terus caina dicicikeun kana teko biasa. Sok buka tutupna atawa ka ditutupan ngarah gancang tiis. Mangga Neng sih nurut terus mukakeun deui turub teko. Antarkeun ka ditu, tah keur si Abah mah kopi khusus. Asa dibere jalan atuh para wargi mobok mangikur wong aya jalan pikeun meuntas. Terus dia teko dibawa ka hareup ditunda di tempat paranti latihan. Sanggeus lila tur sakabeh jurus geus kacangking ku si Gomrang. Pok harita Ki Jabur nyelang heula nyarita. Cukup. Ade daya tangkep maneh teh Gomrang geus ayeuna mareureuh heula euy. Tu bisi hayang nginum kari nyicikeun. Tunggu kamuji tu bahlah bising jurus uing goreng ge anas dipuji aisyeug teh kalah modolan. Cek si Gomrang bari maling reret ka saurang wanoja. Dasar si Gomrang sok tarajeng adeuh, tara jeujehan harita sakitu waktu. Sawaktu panon ngareret ka Nengsi, terus si Gomrang nyariteun, "Gehel, Bah. Geuning si Abah boga manuk bincarung." "Wah, uluh. Kekranyau uing mah, Bah." Cek si Gomrang, "Mana manuk bincarung teh Gomrang?" Ki Jabur can surtieun kala terus tatangan. "Wih, si Abah mah kala tatanggahan, eta bincarung." Cenapokna bari nunjuk ka Nengsi. Ari nu ditunjuk kontan ngejat reuas jeung era. Nah, ari maneh nanaon da sok tarajung jeujuhan Gomrang. Eta mah jelema lain manuk bincarung atuh. Sok kadinya cacai bising tiis manden. Maneh hayang cikopi? Moal uing Bah tara loba nginum cikopi. Ieu we cihaneut lah. Nu lain Bah kumaha mun bebesanana tuh ngan teh batina mah jeung aki uing. Pokona mah lah moal kira-kira kumaha kira-kira Bah repok moal Bah. Mah pokona mah yeuh ai sual eta malah tong waka ngomong suanu kitu make jeung hayang bebesanan sagala jeung aki maneh. Nah keur saha aki maneh pan aki maneh teu boga anak boga ge incu. Keun bae nya uing pan budakna kitu. Pokona mah dianggap budak itu nanaon. Sok ka mana karep maneh mah euy daekeun mah teu nanaon. Cek Ki Jabur era sorangan. Bohong kita hampura we Bah. Uing mah sepeureui Bah duh mun linu ki Bah. Mun manehna parang daekeun mah ka uingnya terus pada paduduaan handapeun tangkal cikur. Cek si Gomrang atuh pikeunan Nengsi teu kuat nahan piseurieun. Cikikik Ningsih seuri bari ditungku sedang Ki Jabur ukuran nyenghel. Waktu terus lumaku poe terus nyerelek mangsa beurang geus kaganti ku mangsa peuting. Si Gomrang geus tatan-tatan pikeun dipeuseuh jiwana ku Ki Jabur. Ai basa Sunda para mitra ya paribasa. Naik digantung datang ka cikur. Berarti parantos maot teh para wargi angkat cikur pan dihanap. Digantung datang ka cikur berarti pan kaurugan taneuh gitu teh. Aduh dasar ya. Dasar paribasana bahasa Sunda. Daek cenah digantung hanapeun tangka cikur. Tut urang tuna kaayaan para mitra sadaya. Urang tuna kaayaan nyaeta Ki Gomrang, si Gomrang jeung Ki Jabur anu memang harita para wargi sadaya nuju hartos nama ngulik ilmu panemu jampe pamake si Gomrang teh sangkan maksud Ki Jabur mah sangkan si Gomrang ayeuna jadi jawara nu masagi. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Ki Jaladri nu mangsa eta masih keneh aya di tempat guruna nyata di Pasir Karoeng. Ki Jaliteng barang kadatangan ku muridna kacida pisan bungahna. Kusabab kanya Ki Jaliteng ka Ki Jaladri lir ka anakna pribadi. Teu lila pok ka Ki Jaliteng muka carita. "Jaladri, nah bener sia geus diragrageun ku ngaran si Jabur?" "Leres Ki Guru, doh. Malah mah meni nyeri hati teh. Eta geus nangtang ka guru majarkeun teh. Tong sia wungkul sakalian jeung guruna teh datangkeun ka dieu." Kitu ku kubukna si Jabur teh. Meni nyeri hati teh. "Guru lah, lamun seug nyaan hartina mah haya kawani harita diwajak tah Ki Jabur tapi da kumaha tu guru? Teu lah sadaya-daya we nyangakeun. Ngan kitu tah ku kubukna si Badul teh. Si Jabur teh meningahina pisan ka guru ge. Kumaha teh guru?" Jadi kitunya manehna ku kubuk lain ukur sia jijeunan sangkan sia ditulungan ku aing. Da biasana mah kitu
murid nuges teu bisa naon-naon terus lapor ka guruna langsung nyarita nu lain-lain majarkeun nangtang teh itu teh nu dimaksud sangkan guruna ikut campur lain kitu nya. Teu pisan-pisan guru, cek Ki Jaladri rewas para wargi. Diselok kitu para wargi sadaya. Barang diselok kitu mah harita Ki Jaladri rewas oge diselok kudu jadi guruna nu kadalah Ki Jaliteng. Barang harita Ki Jaladri nyebutkeun bener-bener cenah. Ki Jabur teh nangtang-nangtang ka Ki Jaliteng atuh Ki Jaliteng tuluy nyarita. Jaladri, dengekeun ku sia yeuh. Si Jaliteng di mana geus nyebut beureum deui. Geus nyebut hideung. Si Jaliteng di mana geus nyebutkeun rek ngalah nyawa tara nepi ka tulus. Pantrang deui ceuk si Jaliteng. Nu matak bener si Jabur nyarita kitu. Sok caritakeun deui. Lantaran bisi salah ieu lamun salah cilaka ka diri urang. Nu ngakibatkeun apes ka diri urang. Montong ngabohong ka dewek mah deui. Jelas-jelasan belak-belakan caritakeun mun beureum-beureum mun hideung-hideung. Pokona mah ulah disumput salindung di sinang ciloka. Ulah loba direkayasa ka dewek mah deui. Cek Ki Jaliteng para wargi sadaya oke istilah ayeuna direkayasa segala. Oh, pira aku ngabohong wah. Panabah ge nyaho sorangan adat kuring yeuh. Pokona mah kumaha pantara ngabohong tiba lagi. Jeung kuring ge nyaho adat abah. Pokona mah tara cueut kanu hideung tara ponteng kanu koneng. Kitu, syukur lamun kitu mah. Poe ieu keneh nu ngaran si Jabur bakal modal. Modal sia geura sagedeung deui. Geura Bandungan ku sia. Geus ayeuna mah tong loba pikiran. Geura balik sia ka tempat sia. Ngan kade si Romlah ti poe ieu geus jadi milik aing. Ngarti? Kumaha ba? Si Romlah milik aing. Bodoh sia. Ngartos Ki Guru diestukeun pisan. Geura balik. Cek Ki Jaliteng ngajurung balik ka Ki Jaladri sedeng poe eta keneh Ki Jaliteng singkil maksud rek ngadatangan ka lembur dukuh nyaeta rek ngawarah Ki Jabur. Si horeng si mana horeng aya negosiasi urang mitra sareng negosiasi. Sigana mah ieu ngayakeun pabalag gempagan antawis Ki Jaladri jeung Ki Jaliteng menang cenah Ki Jaliteng nulungan Ki Jaladri tapi ditanon cenah mah aya kudu tanonna nyaeta Nyi Romlah. Aya dewe dasar nu teu alit cereug wungkul ya para mitra. Guru jeung murid kalakuan teu alit cereug. Kumaha teras di dongeng mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Lempangna Ki Jaliteng lir nu teu napak, cocorelatan ukur tembong jubahna kokolebatan. Mangsa kaputingnakeun Ki Jaliteng geus anyog kaburuan imah Ki Jabur, teu aya bema karamah haok Ki Jaliteng nangtang ka Ki Jabur. Jabur, geura kaluar anjing ka deuleu. Geura bagiakeun kuya guru si Jaladri. Anika geus wani ngahudangkeun macan turu. Sia, kusabab kitu wayahna peuting ieu sia kudu bantrok jeung kakuatan aing deuleu. Si Jubah Hideung alias si Jaliteng. Cek Ki Jaliteng nu ngakukeun ngaran Jubah Hideung. Caturkeun Ki Jabur kakara oge Ki Jabur rek ngagolehe sare dirina kuat kaluncat barang ngadenge aya nu susumbar. Saha Kang Jabur nu cikene nangtang ka akang teh? Jeung jiga nu teu nyaho di kasopanan pisannya, cek pamajikanana nu katelah Nyimas Suwangsi. Teuy, anu jelas mamanehna ngakukeun guru si Jaladri. Bisa jadi guruna si Jaladri keun tong selempang tong hariwang jagata. Si Gombrang bisi kaganggu tirakatna mangka poe pamungkas pikeun dirina ngasakeun ilmu gelap sewu. Cek Ki Jabur terus sasaged ku pakean kajawaraan. Geus kitu keteyep Ki Jabur lempang make jalan tukang. Kudu trak muka tulak panto berai panto muka jeleng Ki Jabur luncat. Geus nutupkeun deui panto jorelat kalayang awak Ki Jabur ngalayang siga nu hiber. Harita para mitra sadaya, manehna sakicep geus aya satukangeun jirim Ki Jaliteng. Ngan tetela seukeutna rasa Ki Jaliteng lain ukur omong. Di dieu kagambarkeun Ki Jaliteng hiji kolot nu luhur ku panemu. Atuh kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti teh lain bobohongan. Ki Jaliteng lain omong kosong dina elmuna ku sabab kadatangan Ki Jabur kadinya geus kanyahoan bari malikeun awak cakakak Ki Jaliteng seuri. Teteh lah geuning andi kami bana ilmu nu kawilang cukup hale Jabur.
sugan dengan seukur kerja jabur. Hanya kakaraku sakitu Anika geus wani nangtang si Jubah Hideung. Ngandung harti Anika hayang bantrok jeung kakuatan si Jubah Hideung. Geura tatan-tatan siapikeun adu hareupan jeung kula jabur. Geura sebutkeun jampe modal. Pek geura ucapkeun jampe modal lantaran sakadeung deui Andika bakal modal deui. Teu gugur teu angin saha nu geus wani nangtang ka Anika panggih ka karapo ieu. Tur Anika nu datang sorangan teu bugu-bugu teuing ulah sok nyieun pucuk tigirang ulah sok nyieun pucuk tigirang deh. Nyieun pucuk tigirang teh bahaya teu bugu-bugu. Ira kaula panggih jeung anjeun. Ya sia montong kecing sia jabur. Moal sia mata-mata kula datang mun teu dionang pikeun datang ku Anika. Pan sia nangtang ka kaula lain. Kumaha sia nangtang? Ya, ari datang rek nyemah tu rek ngalakukeun kahadean mamang teh teuing. Ngan hampura mun rek ngalakukeun goreng si jabul moal ngancep. Gede hate lain euy. Gede hate kula datang ka tempat sia teh rek ngawarah sia nu geus wani kurang ajar deui. Ku kituna geura tarima jurus kula. Ceuk Ki Jaliteng teu pisan ngagerakeun awak tapi tetela Ki Jaliteng mampu. Muka panarajangna Ki Jabur rewas ceneng luncat. Orok kaya can ge Ki Jabur nepak lemah sajurelat jubah nu keur dipake ku Ki Jaliteng. Ngadak-ngadak ngaluarkeun angin ngagelebu. Eta angin nyebrut ka Ki Jabur, awak Ki Jabur luncat deui ka luhur. Cacak awak kula masih kene can gerak. Pomomun geus gerak sia tinang tu sakabeh pangeus lembur bakal hancur. Malodar kabeh. Leuwih hade Anika narima eleh Jabur. Geura taluk sia geura taluk ayeuna kene. Najis deui. Batan kula kudu taluk leuwih hade modar deui. Teu dabar sia ku pamajikan nu ngora kene. Anu geulis kene, nu demplon kene. Atawa rek dipasrahkeun ka kula deui. Setan sia. Ki Jabur teu bisa nahan nafsu, teu bisa nahan amarah barang harita. Ki Jaliteng nyarita kitu ngahina bea kadaek. Puguh we sanu teu rek nafsu nyebutkeun kitu majarkeun pamajikan kudu diserenkeun. Atuh para wargi, Ki Jabur harita langsung ngagerakeun sakabeh kakuatan dirina pikeun ngarubuhkeun Ki Jaliteng. Hade Jabur, jaga gempuran kula deui. Ciat! Sajorelat dampaleungeun kencak Ki Jaliteng metak. Gerak-gerakna para mitra gancang naker teu bisa katuturkeun ku panon Ki Jabur. Akhirna hiup jelebet. Aduh, dari deug Ki Jabur ngadali deug. Dekalis ku kitu hiup plak kepretan leungeun Ki Jaliteng geus keuna kana pipi Ki Jabur. Koleang kedebut awak Ki Jabur teu bisa metak. Ceuk kula oge deui. Ceuk kula oge Anika poe ieu kudu ngamasing pati Jabur. Sia kudu modar deui. Nu macak ceuk dewe kumaha tadi sebutkeun jampe modar geura papatkeun sia. Sakedeung deui sia bakal modar, sedeng pamajikan sia bakal kapimilih ku aing deui. Jaliteng, Anika memang mibana kaluhungan ilmu tapi kacina lebarna. Ari sabab Anika geus keuna ku wisaya murid Anika. Geura prak podaran awak kula. Tega pati, tega lalim. Pokoknya mah tegang pati lali jiwa. Sawarga gunane ayu. Ikhlas cang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Sok geura paehan kaula. Ceuk Ki Jabur para mitra sadaya. Iya, tegang pati lali jiwa sawarga gunane ayu. Iya, kecap-kecap ya dedek rukmana KS wargi. Nya Anika geus rela modar deui. Wah, montong kalah bapak cia. Aki-aki cekekeun tetelo gerak awak kula podaran gancang. Hade. Pek Ki Jaliteng harita geus rek ngangkat leungeun. Anu maksudna rek nyampurnakeun Ki Jabur. Kakara gerek usik di jero imah aya nu luncat bari ngajerit. Kang Jabur, ya abdi Kang, aduh, ya abdi Kang Jabur. Ceuk suang sih ngagugulung awak Ki Jabur. Mireungeuh aya wanoja hatita para mitra. Atuh hari wanoja. Aya jelema nu datang kadinya awewe Ki Jaliteng nyakaka. Oh, tetela ngora kene. Ya sakieu macan kolot-kolot teuing peungkeur kene. Alus kene. Keur memejeuna. Ayeuna mah kapaksa kula bari sementa ganti rugi Jabur. Heueuh Jabur, nyawa Anika ku kula disalametkeun tapi gantina
Iya pamajikan sia nu geulis rek dibawa. Ki Jalitengan sakilat luncat mayang awak Suwangsi dibawa ingkah ti dinya. Dibawa ka mana aing teh sesetan? Lepaskeun tulungan Kang Jabur, tulungan. Cek Suwangsi ngajerit harita teh beuki lila. Sorana beuki jauh akhirna les teu kadengen deui. Ari Ki Jabur ngagugu hatena mah hayang hudag tapi nyaeta ukur bati hate we. Sabab kaayaan sakujur awak leuleus lungse taya tangan pangawasan. Dedeh teuing Suwangsi hampura akang. Lain akang teu bela cek Ki Jabur rumah. Kaayaan Ki Jabur kitu teh parat nepi ka datangna mangsa subuh. Balebat di belah wetan geus sibar. Sora manuk geus kadenge recet di sarada. Ari Nengsih nu kakarahudang tura teu nyahoeun yen peuting tadi aya kajadian. Gentak turun tidak dipan manehna nangtung bari babatak heula. Para wargi kaum dangu. Kaayaan Ki Jabur kitu meh parat nepi ka datangna mangsa subuh. Balebat ti tebeh wetan geus sibar sora manuk geus kadenge recet. Ari Ningsih nu kakarahudang tur teu nyahoeun yen peuting tadi aya kajadian gentak turun tina dipan. Memeh nangtung babatak heula. Kamanari emak biasana sok ngahudangkeun tapi nahanya poe ieu teu ngahudangkeun. Jeung teu kadenge aya nu leumpang-leumpang acan. Cek Nengsih terus kaluar tina pangkengan. Katsida kaget napikeun Nengsih sabab inung bapana geus hubung. Abah? Mak? Abah? Nyi Nengsih terus gegeroan, Nengsih terus mukaan sakabeh jandela, terus muka panto hareup. Barang red ka tengah buruan katsida kaget pikeun Nengsih sabab nu jadi bapana keur ngajapapang teu inget di bumi alam. Abah? Kunaon Abah? Nyi Nengsih terus murukan awak Ki Jabur. Abah kunaon ieu? Jeung emak ka mana Abah? Nengsih ceurik dina dada Ki Jabur. Ki Jabur tina kapiuhanana sadar lantaran kabaseuhan ku cimata Nengsih. Nyah Ki Jabur beuntak pok kedal ucap. Nengsih anak Abah ulah reuwas. Mah hidup dibawa kuno jahat, Abah teu kuat ngalawan. Ayeuna mah kieu pangmanyurkeun awak Abah ku cai sok gancang. Mangga Abah mangga. Nengsih teu leleda terus nyokot cai kana kele. Teu anta parah seur cai dina kele teh diaburkeun kana awak Ki Jabur. Aneh sanggeus awak Ki Jabur baseuh ku cai sakadet netra Ki Jabur jag-jag deui. Kele teh nyaeta lodong para warginya. Pargi ngalacai teh kitu. Ngalacai kapungurang ngalodong teh emer jaman baheula para wargi teh aya. Ngalacai teh sok kana kele kitu. Lodong rada alit sok dijingjing ku istri. Korejat Ki Jabur hudang jung nangtung. Nyai ayeuna tong teuing loba omong. Sadiakeun bubur keur Jangkarta. Sabab tutas Jangkarta manehanana keur puasana atawa manehanana hartina mah tirakatna geus tepi kana waktuna buka. Manehna ayeuna bisa meunang ngadahar kadaharan anu diasakeun ku seuneu. Sok sadiakeun bubur pikeun Jangkarta alias si Gomrang. Mangga Abah. Ningsih gentak ungah ka cai tuluy nyuk beasa cangkir. Saterusna Nengsih init ka cai rek misikan sakalian mani. Ari Ki Jabur terus lempang awak teu pati teuing nyeri sanggeus sakitu terus muru kana rohangan dapur. Cat ungah kaluhur para breh si Gomrang keur diuk tu manina. Gomrang lilir euy hidup geus tuntas. Cek Ki Jabur nya si Gomrang beuntak terus nyarita. Ya di mana uing teh bah? Hidup geus aya di luhur para seuneu hidup teh. Sok gentak turun. Kuat teu? Aduh leuleus teu kuat bah. Awak si Gomrang teu kuat nangtung. Nya atuh urang sangkeh heula ku Abah. Saterusna si Gomrang disangkeh ku Ki Jabur. Sanggeus aya dihandap terus awak si Gomrang digolerkeun. Sedeng Nengsih getena keur ngaulaan si Gomrang. Aduh gehel teh aduh. Nyanyeuh. Aduh nyaan ih. Rada linu di kaulaan aduh ku Nengsih teh. Ridho Nengsih ngaulaan ka uing. Tong seueur saung nu Kang Gomrang abdi mah ridho Kang. Bener ridho. Aduh make lah pokona mah. Aduh nyaan. Nyaan ridho bener deui deh. Sok mana karep Kang Gomrang mah pasti ridho abdi mah Kang Gomrang. Ningsih imut leleb ka si Gomrang ambuing eta bibir meni umucuy. Hayuh.
Linu ingin hampun lagi bibir gelis di rumah cek si Gomrang mimiti datang hereina sakitu keur teu bisa obah teh. Teu lucu Kang Gomrang isin ku Abah. Kejeun teuing resep Kang Gomrang kudu ngasin. Di rumah gitu. Si Gomrang harita teh nyarita ningsih teu ngalayanan da geus nyaho adat si Gomrang sok ceplas-ceplos nyaritana. Teu lila Jol Ki Jabur. Kumaha teu leuleus teuing ayeuna mah Gomrang? Teu bah lah. Diubaran ku pibesaneun yo. Oh. Pokona diubaran lah. Ku ieu. Pokona mah ku ieu. Pokok kabogol lah. Cek si Gomrang hese ngomong. Si Ki Jabur teu nema ada pugu geus nyaho adatur sifatna si Gomrang. Tah atuh ayeuna mah sok geura eusian tabeuteung bising tuluy ilang layeseun. Ki Jabur nitah dahar ka si Gomrang. Aduh nyaan. Mung ketang ba mung dahar bubur mah yang bareng jeung Nyi Mas Ningsih. Aduh. Linu merenya bah dahar bareng jeung nu geulis. Cek si Gomrang geus teu kireum-kireum. Sedengkeun Ningsih ukur bular balieur era kudu jadi bapa. Ki Jabur da puguh memang geus cop lalembutan ka si Gomrang. Nya antuk nangis saratan ka Ningsih malar daek maturan dahar ka si Gomrang. Nya atuh Nyai sok baturan dahar kadinya Abah rek cai heula. Cek Ki Jabur geus teu ngadango jawaban. Dah beres kitu mah. Mending geus sasaha ngarah Jongjon. Jongjon naonana Kang? Jongjon we paduduan linya. Jeung dia keung mah yeuh keker daek ngadahar bubur tepian dihuapan. Dihuapan ku saha Kang? Ku saha deui lintang ku manuk bincarung. Tadi mah teh minak manuk bincarung Kang aya ge di leuweung. Kudu ngalah heula ka leuweung. Wah, tong manuk leuweung malah. Manuk lembur we anak Ki Jabur hiji bincarung teh. Cek si Gomrang. Atuh Ningsih nepi ka bareureum akhirna mah teu bisa kumaha Ningsih. Kalayan ku hate nu teu resep oge terus ngahuapan si Gomrang. Aduh, linu euy aing linu nya. Si Gomrang terus noroweco. Saterusna kayan si Gomrang harita teh paramitra. Bisa dahar loba malah mah poe eta si Gomrang bisa diuk di jejeran ku Ki Jabur. Lila antarana po Ki Jabur muka carita. Gomrang, ayeuna hidup geus nampa ilmu ti kaula. Tapi omat euy, sanajan hidup geus mibana sakabe ilmu ti kaula, dengan harti bisa ngajorag ka tempat si Jaladri. Ari sabab si Jalati geus ditang tayungan ku guruna nu katelah Ki Jaliteng atawa si Jubahideung. Kula rumasa katitih pangarti eleh jajaten ku si Jubahideung. Taku sabab kitu samame hidup ngalaksanakeun pancen ti kula. Wayana hidup geura datangan hiji tempat nyaeta guru kula nganyaeta matak hanyelu euy. Sabab nu didatangan lain jirim nu sarua jeung kula, tapi ukur tempatna wungkul. Didinya loba tulisan jurus-jurus ampuh. Oh, jadi cok-cohak nama guru Ki Jabur teh maot. Bener Gomrang, guru kaula geus pae. Nganajan kitu sakali mangsa guru kula bisa datang ku ngarupakeun sinar koneng. Lamun kawenehan kitu ge. Duluy adika kudu bisa maca kaayaan didinya. Mana tempatna? Tempat mana guru Abah teh atuh? Di Guha Seredan euy, tadi eta tempat nganyerekna guru kula tuh nepi ka maotna. Di mana Guha Seredan teh? Wah, uing mah ka Karangadenge. Pernah na Guha Seredan teh nyaeta sahanapeun Guha Karemi. Tadi dinya tempat matuh guru kula. Oh, di dinya. Jauh dinya matuh tapi kajeut lah. Jauh gerek di jugjug we. Aya keneh kapanasaran na aya panelahna guru Abah teh. Harita barang ditanyakeun saha panelah guruna Ki Jabur. Atuh Ki Jabur terus manehana nyarita. Panelah guru kula katelah Ki Walang Gebang pangeusi Guha Seredan. Ki Walang Gebang. Wah, apa ini jeung Walang Keke atau Walang Sungsang atau Walang Sangit? Moal sabab panelah guru kula memang geus pada mika serab. Sadalah tong boro nu aya di Tatar Sunda, di luar Tatar Sunda ge pasti nyarahueun saha Ki Walang Gebang. Malah terkenal ka Borneo Ki Walang Gebang, terkenal ka mana-mana. Atuh nuhun we Abah. Poe isuk meureun uing rek mimitian lunta ngalalana pikeun namahan ilmu panemu jampe pamake. Aji pangarti
ke kepentingan uing kaharupna ngan uing dem melangkan ningsi daekeun nu dibawa ku uing bah cek si Gombrang tetela hatena mah kakoet ku anak Ki Jabur. Abdi bade ngiring Kang Gombrang. Oh nyi jadi nyentrek milu ambu uing lingu aing mah kadenge geudian. Aduh kumaha jalananya cek si Gombrang. Ya atuh rek milu mah teu naon-naon kade singa inget tong kamalinaan. Moal atuh bah uing da boga pikiran anu jero keur naon ngabasmi kajahatan mun kalakuan uing jahat. Pad inget ka inung uing ge kudu anu naon teh pokona mah inung uing kudu saganjang-ganjang ditulungan kitu. Heuh syukur mun hidep boga pikiran kitu mah rek iraha initna. Nya poe ieu keneh we bah mun diidinan marek idit uing teh. Ade poe init dengan omat bebeja heula ka Aki Arnasan. Tuluy nyekar heula ka pajaratan Ki Dempak. Ih, kentenan we puguh mabade atuh bah. Teu kedah dipiwarang puguh abdi ge da puguh lah. Si Gombrang ngaco dina ngajawabna tapi pikeunna Ki Jabur teu ieu hamba. Pamustungan nama si Gombrang katut ningsih miang rek ngajugjug ka Guha Seredan. Nu aya di suku Gunung Kareumi sabada manehna bebeja. Kanu jadi akina menang Pak Idin teu jadi aki sabada manehna nadran heula ka kuburan nu jadi bapana nu katelah Ki Dempak. Nganna para mitra sadaya waktu si Gombrang manehna teh parawargi keur medeko karapak kadenge sadanu karapak. Si Gombrang waspada ret ngareret kana datangna sora barang breh si Gombrang kaget sabab nu ngagarapak teh telah hayam nu dibelaan baheula teh. Kajadian saterusna matak teu kaharti ku si Gombrang. Harita para mitra sabab eta hayam nu buluna hideung meles teh bet bisa nyarita. Gombrang kaula rek mahanan ajimat keur babaeun maneh geusan bekel ngalalana. Ngantang tuna maneh kudu bisa newak heula kula. Kusabab kitu sok geura singkil pikeun newak awak kula. Ceuk eta hayam nu buluna sarua hideung sing sarua hideung si Gombrang netep seukeut terus kada carita. Hayam ieu para mitra camani ngaranna hayam camani para wargi. Awa buluna hideung malah hideung ka kulit-kulitna ceuk bejana mah cenah para mitra hideung ka ieu hideung ka tulang-tulang namun aya nepi ka hideung ka tulang-tulangna jeung aduh eta getihna ge hideung hayam naon ieu para wargi. Mahal cenah mun aya nu hayam kieu yeuh mun ka bener aya hayam kieu mahal cenah hargana. Aduh hayam camani mangga urang teraskeun. Harita eta hayam nu buluna saru sing sarwa hideung nyarita si Gombrang netep seukeut terus kedah carita. Mun geus rek katewak kumaha? Mun katewak milik Andika. Awas rasakeun ye. Cenah corelat leungeun katuh si Gombrang mata. Tapi tetela eta hayam bet lain hayam biasa. Rikat eta hayam teh ngajaul. Tetela nangtang ge. Keun wae dalin uing lah. Anu ngajak katelak mah awas ya. Si Gombrang tuluy mata deui harita teh ngagunakeun jurus hampang raga. Barang si Gombrang rek newak hayam rikat luncat deui nepi kal leungeun kenca si Gombrang geus hasil nungkup eta hayam. Tapi adugan hayam teh si Gombrang terus musirkeun kakuatan tanaga batin pikeun ngalumpuhkeun eta hayam. Tetela matak aneh pikeun si Gombrang nu disangka hayam bakal paeh kabuktian hayam ngiles. Nu kacekel ngan saukur keris si Gombrang reuwas. Gehel sia. Jadi keris oi. Aduh, keris sahanya? Cek si Gombrang mulak-malik keris sabot kitu ngong kadenge ku si Gombrang aya sora tan katinggalan. Karta anaking. Hidep ki bari geus hasil nampa ilmu ti Abah. Eta keris memang Abah nu boga nyaku eta keris pisan. Abah jadi binasa lantaran disudukeun ku si Jaladri. Ayeuna kop geura rawatan tur Abah ngajurung kudua muga hidep masing aya dina kasalametan. Ceuk eta sora saterusna ngiles teuing ka mana. Para wargi sadaya dongeng kieu mung aya dina dongeng. Janten para mitra basa-basa kieu mung aya dina dongeng buktina moal aya ulah-ulah hayang neangan kaleuweung neangan keris ulah para wargi. Gaya hartosna zaman ayeuna mah urang mah muntang turung maanging kanu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu maha suci tur maha agung maha luhung para wargi. Janten para mitra sadaya ayeuna mah urang muntang turung teh kanu maha kawasa kitu.
hoyong naon ge ka ajeuna urang teh menta kitu. Janten jelas pisan atuh da. Geura menta ka kami cenah kitu. Janten hayang naon menta ka nu maha kawasa ulah urang neangan keris teu aya hartosna zaman ayeuna mah. Ayeuna mah tos teu aya hartosna. Namun sok sanaos urang menta ka nu maha kawasa kudu dibarengan jeung ikhtiar. Kade ulah urangan seukur menta bari teu ikhtiar kitu. Moal aya hasilna. Contona urang hayang lulus sakola kitu nya. Kudu urang ngapalkeun sing junun, sakola sing jujur atuh ngapalkeun nu bener, atuh cenah terus ngasah uteuk nu bener, diajar bersama nu bener. Tos kitu dina ngoning bade ujian urang ngadua sangkan urang dipaparin otak anu encer. Kitu para wargi sadaya. Urang ngadua minta otak anu encer bari teu ngapalkeun bari rek ti mana bisa atuh urang ujian. Kitu diantawisna para wargi. Contona urang hayang boga gawe kitu nya. Derwe ngadua hayang boga gawe cinekul bari teu usaha neangan pagawean. Moal panggih-panggih gitu para wargi. Nya 1000 hiji nu datang pagawean nyampeurkeun lolobana mah kudu diteangan ku urang. Jadi ilmu tungtut dunya siar teh bener-bener para wargi sadaya di dieu nya. Urang kudu ilmu tungtut dunya siar teh pan ilmu kudu ditungtut dunya kudu disiar ulah cicing gitu. Dina ngoning urang ilmu tungtut dunya siar urang ngadua ka Nu Maha Kawasa sangkan salamina aya dina panang tayungan mantena. Para wargi anu mulia, si Gombrang sadar yen cikeneh nyarita teh di alam nu geus jauh ti manehanana. Abah ditampi ku uing abah. Jeung tangtu segala kanyeri abah moal anu melaan lintang ti uing. Ku kituna muga abah nyaksi, tunggul tugur di lur kubur. Mangka geura saksian si Gombrang bakal ngabasmi sagabeh tindakan kajahatan. Cek si Gombrang. Sanggeus kitu mah keris dibabeskeun kana jero kampret. Akhirna si Gombrang sanggeus mawa li keris eluk 7. Harita tuluy dibawa balik ngajugjug ka imah Aki Arnasan. Tuluy nuruskeun lampahna bari sakalian nyamper ningsih nu disina nunggu di imah. Sanggeus amitan ka Aki Arnasan. Poe harita kene si Gombrang miang di baturan kuningsih. Nyaeta bebenena nu geus sahate. Miangna 2 jalma dituturkeun ku beusna Cimata kasedih. Kalian dijajab tur diaping ku hilibirna angin. Pucuk cauting arulang lir nu mililayankeun ka 2 jalma nu rek lunta ngalalana. Geusan bebela kaluluhurna. Tuna heula lampahna si Gombrang kiwari guar di tempatna Ki Jaladri. Nu poe eta geus kaanyerekan ku Ki Jaliteng nu hasil ngiwat Suwangsih pamajikan Ki Jabur. Pangusi eta tempat kacida baru ngaheunana kusabab musuh nu katelah Jabur geus rubuh ka kukuruna. Tapi nyaeta rasa kapuas can gembleng pikeun Ki Jaladri. Ari sabab para mitra sesekelanana aya keneh nyaeta ku hadirna ngaran si Gombrang. Waktosna se